Nu katilu berarti terakhir bahasan geus nu katilu mudahan tilu tadi teh nya. Hiji dibulak-balik disapohoan ibu-ibu mah. Dua nyiar ilmu. Jihad mah da teu aya tempatna di urang mah punten nya. Jihad. Monya jihad urang rek indit ka Palestina rek mawa ka tepel. Pantas meureun ibu-ibu mawa ka tepel ngadapang weh deuk ngalawan musuh. Anu urang ngek ku senjata anu mutakhir teh. Ti urang rek jihad mawa ka tepel ngadepang mawa ka tepel. Plesatkeun ka tepel peletak teh ka nini-nini keur ngaliwat gitu. Lain musuh nu eleh teh. Nu katilu tolabur rizqi minal halali eta pangunggul-unggulna neangan rezeki tinu halal. Ari loyokna neangan rezeki tinu halal identikna surupna kanu geus rumah tangga nu mawi nu rumah tangga teh gede ganjaranana ngan diralat besi pajar nikah ibadah anu ngeunah wadul sekali deui diralat. Lamun nyebutkeun ibadah nikah eta ibadah sunnah anu ngeunah bohong. Lamun ngeunah ibu-ibu moal loba nu begang gara-gara rumah tangga. Ibu-ibu moal loba bijil kokoloteun lamun genah eta rumah tangga. Ibu-ibu moal bijil singkayoan lamun ngeunah rumah tanggana. Ceksa ibadah ngeunah. Ripuh jang aceng ripuh. Ngan pedah kabitana teh luar biasa indahna rumah tangga teh. Ibu-ibu jadi dipikasono ku surga gara-gara rumah tangga jeung manehna ti bujangan jeung parawan tepi ka geus reuy. Incu lain anak deui. Ibu ngajadikeun dipika rindu ku sorga gogorokan. Wahai ibu-ibu orang Cikaro, welcome, come here. Sangat merindukan dengan jasa-jasa ibu yang banyak di dalam rumah tangga. Jangan dicacati, jangan dijadikan ada amalan yang cacat kernyoret ibu-ibu orang Cikaro di pikasono ku surga kade ulah dicacadan. Bapak-bapak begitu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Numawi kenging stigma cap anu tangtu asal lalaki jadi sa banyak jadi sarupiah. Asal awewe jadi bari jadi sa awewe jadi pamajikan stempelna kitu pan salaki asalna mah lalaki asalna mah isim nakiroh jadi makrifat ngan moal ngaji bab nakiroh jeung makrifat da moal ngarti nini mah terus teu jadi buka detail hebat derajatna naik drastis signifikan. Kedanya di emutan mah biasana jalma teh balikna teh geus rumah tangga leresnya. Baroga pikirna teh geus rumah tangga leresnya. Bisa so teh ngarasakeun kanya indung jeung bapak geus rumah tangganya. Leres teh. Dan naon rupaha nu dipilampah ku urang ka indung bapak urang, tamlek anak urang ge malesna teh ka urang teh. Leres teh. Nu widarewasana teh ku geus rumah tangga. Tujuan pertama rumah tangga maka dituntut untuk dewasa. Aya itu panganten aya mana atuh pan ngaji teh khusus teh keur panganten da kuduna mah memeh nikah teh ngaji heula digembleng heula bab Quratul Uyun ku dilujen bab nikah wajib teh hukumna teh da jalma mah deuk macu wajib ngaji bab macu deuk ngabangun wajib ngaji bab ngabangun deuk dagang wajib ngaji bab dagang wajib aen. Oke. Salaki jadi seorang driver, jadi seorang sopir anu pertanggungjawabanna sangat-sangatlah berat ngaran sopir. Ai penumpang mah deuk nunutan deuk kumaha ge nu penting mah aing mah nepi we. Leres teu?
Awas, seorang suami itu akan membawa penumpangnya supaya sampai di tujuan terminal Allah nuju dengan surga na Allah Subhanahu wa taala. Itu terminalnya. Itu pertanggungjawabannya berat. Ade, numawi derajatna pantas signifikan diangkat ku Allah setinggi-tingginya. Bahkan milari nyiar pangupah jiwa nage berangkatna di hukuman jihad. Ade, niatan sing sae tatkala rek nyiar pangupah jiwa di hukuman lagi jihad dengan tugasna da teu loba perintah Allah mah hiji tugas di alam dunia keur lalaki nugas uga pamajikan hiji senangkeun pamajikan sakitu da simpel tugasna leres teu tapi bangga nak luar biasa. Jadi tugas lalaki itu cenah di alam dunia teh salaki teh naon? Da dia moal nu hese ngajina ge nyenangkeun pamajikan. Sarenang teu Loh, jauh ngerti ditu pasu cenah jawab teh sok ngaleungitkeun menang salaki. Kun kumaha? Ya aslina tugasnya ieu PRW Jumarap. Aslina tugas lalaki teh di alam dunia teh berat urang teh da abdi kaduhung ka baheula mun meunang pesan heula. Mun menang pesan heula rek nawar ka Allah teh Gusti abdi mah tong dijadikeun lalaki berat. Meureun mun menang pesan heula mah rupa ge moal kieu. Eta abdi ngadongengkeun di mana-mana. Teu kalebet di daerah Tasik ngamanggil pun adi abdi teh Ustad Ajuy direnengkeun da aya nu sumpah demi Allah teu percaya cenah. Gitu. Aya nu sumpah nanaon jamaah? Gitu. Ieu teh asli ajengan cenah eta teh tuang rai pituin. Astagfirullah cing teh. Manya kudu tes DNA heula cing ye. Ustad Ajuy umpan kaset. Soantena sae terang teh ka Ustad Ajuy. Teteh adi pituin. Gitu. Kaset alhamdulillah. Barudak anugerah barudak ya. Beda pakulitan wungkul. Teu abdi ge pernah demo ka Pun Biang teh. Nah, macing tari adi abdi bersih cing teh. Abdi poek kieu kumaha cing. Jalan poek. Manis. Teu nya. Ieu meureunna. Hideung ge hideung cikopi meureunan di dahar jeung goreng ketan hideung oge hideung nyari. Naon teh karupna teh? Katinggalna kokole alas streng we kok kalibatan kumaha tapi nah keun bae tutung ya satutung kopi we nya kitu penting mah pokona mah baju hideung kancing tangan dikaput ku merang awi nu hideung matak tenangan awas bilih emut siang jeung eta we hati-hati mah gitu teu aya nu ngaminan ngarespon hebat teh udah si tugas salaki teh ye urang dangukeun salaki teh tugasna teh nyenangkeun pamajikan ulah aya bejana pamajikan kuduna ieu kuduna nya kuduna ulah aya bejana pamajikan ripuh pananganana gara-gara nyeseuh ulah aya bejana pamajikan ripuh pananganana gara-gara istrika ulah aya bejana pamajikan ripuh gara-gara nyangu teu aya ulah aya bejana komo pamajikan bejana ngarit teu aya bejana ulah aya bejana kuduna gitu cicing mending barokah kitu yang irungna kekaraeun aya ajengan ngeunaheun kieu cenah ngaji nya ngeunaheun ka ibu dibukah kitu dikeun heula dongkeun heula ya ya padangukeun ieu teh korban para ustad unggal ngaji didedetkeun hayo ditekan terus ibu-ibu teh dipojokeun terus wajar meureun kali-kali. Aduh. Demo Bu. Teu aya wartosna kade istri mah tinggal si dengdang. Pangmelikeun pacar, pangmelikeun wedak, iftik cicing, sinanya kuku we. Sinanya kuku ketika lapar istri mah tinggal Pak abdi hoyong emam. Hayo pangalaskeun.
Mun ayeuna sundul jadi pamajikan rek ngalas samer piringna teh cok cicing mamah mah ajedog mamah mah cicing ku bapak. Ningali pamajikan rek ngahuap cicing mamah mah tong ngagerakeun pandangan ku bapak disuapin sayang. Aya nu geus nini-nini jeung aki-aki sayang-sayangan kitu. Hebat luar biasa. Ayo kanu anyar panganten mah percaya ayeuna sayang-sayangan ke mas sanjing ke mah. Lanjut. So tong kanyut-kanyutan mah sebalik. Tah eta alus lajeng. Nya sok sakedap diki ngagajel insyaallah. Yang dia asa rindu karena susu teh ampun babi menak susu teh bulan puasa tina paket harita menak dia ayeuna di panggung ya alhamdulillah aya rezeki tara pahiri-hiri nya. Tilu tadi teh nya itu tugas seorang suami berat kedah nama kitu asli eta teh. Awet teh isuk-isuk tapi ka sore-sore teh nyawa ku kue nyawa pacar pak herangnya saya gitu. Ya teh meureunnan lapar pan gitu. Pak mama hoyong mam lebok ku sia pacar saeureunna. Ya. Parandene kitu. Ibu tong ngajantankeun buak bekah liang pangambung. Ibu betul dipikarindu ku surga ngan hati-hati panyacadna. Ibu gudang pahala pangna ibu loba bakal jadi nu dipikarindu ku surga teh gara-gara sibuk ngeseuhan. Ibu pangna dipikarindu ku surga teh gara-gara ibu nyangu. Ibu malahan mah eta sepele pirage ngasongkeun cai ka salaki. Datang salaki ti panggawean tuluy nyicikeun cai, tuluy dipasikeun kana janten suami. Eta pirage kitu, rod di eut ku janten suami, maka natrat di lauhil mahfud ibu diganjar ku Allah sakali umroh. Sabaraha umroh ongkosna? Sabaraha? Ongkosna bungkus ora? Nu 25 rata-ratanya 25 ongkosna bungkus can bekal. Ya jumlah jamleh meureunnan ayalah 35an meureunnan kitunya sakali mere cai teh dibayar ku Allah 35 juta. Hebat teh. So ayeuna mah ti isuk mah bisi salaki rek nyicikeun cai Pak cali ke wios ku mamah. Siap? Siap. Cai naon? Keun bae cai naon ge. Bisi aya salaki kapan nu polontong teh pala salaki nu goreng teh kade lalaki nu goreng di alam dunya teh hiji nu medit ka pamajikan kadenya nu goreng ade dan nu panghade nama nu pangminengna